Para wargi kumadaramang, alhamdulillah Mang Jaya hibar pangdu hati para wargi, tiasa mancen tugasnya eta atu neraskeun hanca dongeng nu katunda. Naon cenah dongengna judulna neangan Bapa para mitra, karangan Kiliksa dupi ayeuna teh nincak bagian ka saberiji bagian ka 13. Aduh, pokoknya 13 episode para mitra. Atuh ayeuna atuh sa episode sadinten 2 kalinya para mitra upload enjing-enjing tabu dalapan enjing-enjing nu wengina tabu dalapan wengi gitunya. Upami hoyong anu parantos tamat aya di playlist para wargi mangga buka playlistna. Aya Maung Lodaya gitu nya para mitra sadayana aya 28 episode. Terus tamat eta mah gitu Maung Lodaya. Janten mana cenah dongeng sejenna atuh di playlist para mitra mangga buka playlistna Mang Jaya Official. Janten Mang Jaya moal bosen-bosen ngadugikeun ka mitra sadaya margi seueur keneh anu sok daroskeun para wargi sadaya ke Mang Jaya. Hapunten ya nu tos uninga mah punten Mang Jaya teh. Nah cenah ngomong teh balikan deui ka dinya. Ieu mah ngawartosan kedacan uninga para wargi. Janten atuh hoyong anu lengkep nah dongengna biasana anu tos tamat mah nyaeta di playlistna Mang Jaya Official. Aya Maung Lodaya anu jumlahna 28 episode. Mangga nyangakeun bae. Ta ayeuna neangan Bapa karangan Kiliksa dina bagian ka-13 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Neangan Bapa. Ieu dongeng karya Kiliksa ayeuna nincak bagian ka-13. Harita para mitra bimurni tuluy nyarita. Angara umur hidup teh can jajeng 17 tahun can nyumponan kana syarat nu ditangtukeun ku bapa maneh. Tapi kulantaran maneh geus kawilang cukup ku pangaweruh sarta geus boga pangalaman mak moal ngahalang-halang mun hidup rek miang. Tapi mangka waspada lalampahan yang anu jadi bapa teh teu gampang. Sabab neangan jalma anu can puguh dumukna teu nyaho di mana ayana sarta can apal kana rupana. Ceuk indungna. Kurang sabaraha bulan deui tu mak? Kurang setengah tahun deui. Keun bae kurang sakit matu mah sugan we bari lumampah ge ngolotan. Da poe mah tuluy maju moal mundur moal tawa anger. Tapi mana kujang rompang teh mak naon gunana ieu teh? Anggara panasaran hayang geura nyaho kana kujang rompang warisan ti bapana. Cokot ku sorangan nyelap dina sisi ku goah belah kale. Bimurni nunjuk ka goah gancang anggara cengkat. Bus ka goah susur sasar uyup ayap akhirna gap kana barang leutik. Nyelap dina sisiku tuluy dibawa ka tengah imah dicangan ku cempor. Mah kujang teh mah bari dialah ilik ku anggara. Tah nya eta pisan pek ampihan ku hidup. Nah goreng patu teuing mah kujang teh mah. Di ka mana tuh barangkana tuh. Perana ge meuni bulukan nya keur rompang teh. Anggara moyok kana kujang nu dicekel. Da memang ari rupana mah goreng patut kawan tuh henteu diurus. Angga leuwih 13 tahun eta kujang tara dirampak ku emak. Sabab emak teu wani rumpu rampak sieun kumaha ona. Baroca oge nu sok miarana teh bapa maneh eta mah mama teu wani. Ari sarangkana ti bari toge geus teu aya ngan aya dongengna wungkul nu kungsi kadenge ti bapa maneh. Tapi teuing nya henteu nama. Kumaha dongengna mana di sarangkaan ku dongeng kitu? Rangka-rangkaan ku dongeng. Tapi kieu eta teh baheula aki hidupnya tanah bapana bapa hidup nu katelah aki padila. Pagawean ngawal ratu ka mana-mana tara tingaleun. Dina hiji mangsa mulang ti pagawean dipegat ku garong, derejogol parebut umur begala nyawa. Pada hayang ngarubuhkeun musuh nya aki maneh nyabut kujang pusaka. Kacabut jeung farangkana poho teu dilugas heula. Langsung disudukeun kana beuteung garong teh. Aneh warang ka kujang teh amles kana beuteung garong barang dicabut warang kana tingaleun dina jero beuteung. Nu kacabut ngan kujangna wungkul.
kulantaran dicabut disakalikeun si kujang nepi ka rompang nya nepi ka ayeuna. Tah kitu riwayat warangka kujang teh mage beja ti bapa maneh. Ari bapa maneh tangtu di bejaan ku aki maneh aki padila. Jadi eta kujang teh rompang balas dicabut disakalikeun sarta warangkana leungit ambles kana beuteung garong cenah kitu. Keke ari garongna ka mana teu paeh kitu. Make teu bisa dicokot deui warangkana mah. Cek Anggara bari kerung teu pati ngarti. Cek bapa maneh mah cenah eta garong teh lain maot tapi kalah tambah gagah. Jeung teu raku pakarang sabada kaancikan warangka kujang. Hah? Aneh ting nasaha ngaranna mah? Ari ngaranna Ki Buranil, teu ngaran lalanian, teu ngaran sabenerna. Da teu kungsi kacaritakeun deui kawan tugas puluhan tahun. Mun aya mah anakna paling ge kari anak incuna meureun. Ari ngaran bapa saha mah? Wiganda. Renghap Anggara narik napas panjang. Breh asa aya nu ngolepat, nemongan. Ngajanggelek hiji lalaki jangkung badag. Make baju sing sarwa hideung beungeut bosongot budi amprotan. Breh aki-aki gagah najan geus kolot keker beungeut serem pikasieun. Angga ayeuna emak rek amanat. Cek Bimurni bari ngerekepkeun emokna. Anggara madep ka indung kujang rompang dicekel. Naon mak? Kahiji sing gilig pikir di barengan ku suci ati, kadua mangka waspada. Sarta ulah gagabah dina lumampah, katiluna utamakeun kasalamatan diri pribadi. Sabab nu jadi tanggalan emak iwati hidup, hirup jeung uripna emak gumantung kana tanggung jawab hidup. Satuluyna geura teangan nu jadi bapa, sungsi sing kapangi. Sangkan besing beunang, teangan sing beunang suhud sing kasusul, mun geus tepung. Geus panggih mun geus beunang ajak bawa mulang temongkeun ka urang dieu. Yen sabarna bapa hidup teh teu boga salah. Jeung deui temongkeun ka urang dieu geura buktikeun yen bapa hidup masih keneh aya jumeneng keneh tacan jadi dedemi. Jeung moal jadi dedemi sabab bapa maneh boga iman percaya kanu hiji nyaeta kanu maha kawasa Allah Subhanahu wa taala. Malahan bapa maneh mah taat kana ibadah bageur jeung bijaksana. Tah sakitu amanat emak omat sing ngagugu kana omongan kolot. Cek Bimurni dari anaker. Mangga emak amanat marek dijalankeun kalayan hade tapi kuring hayang nyaho nu sanyana. Nah bapa teh nyaan teu jahat. Sing percaya ka emak. Bapa maneh henteu jahat, henteu telenges, henteu badegong. Nu karasa jeung kasaksi ku emak bapa maneh teh jelema bener, bageur, jujur jeung nyaahan ka sasama. Nya sote kungsi pasea dabongan we diteung teuinganan. Sabahyana paribasa sireum ge ari ditincak-tincak teuing mah ngege. Komo jalma tah kitu anaki. Nuhun atuh emak ari bapa henteu jahat mah kuring greug-greug. Moal galideur salta moal asa-asa neanganana, moal asa-asa ngabelaanana. Hayang geura ngabuktikeun ka balarea yen bapa lain jalma jahat jeung lain dedemi. Nya kitu rek iraha hidup teh mangkatna. Pageto mak. Nahan teu isukan. Rek bebeja heula ka Rustini mah jeung rek bebeja ka si Amsan. Rustini. Naon hubunganana jeung Rustini? Moal terus terang we kuring teh. Geus patali janji pasini pasang subaya jeung Rustini rek silih belaan. Rek silih pihapekeun diri kuring karunya ka manehna mah lantaran diperes jeung didodoh we ku Badaim, pedah indungna boga hutang ka Badaim. Cek Anggara terang-terangan wakca kanu jadi indungna. Angga emak moal nyarek najan rek patali janji jeung sasaha oge, tapi oma sing asak-asaknya mikir ulah janji bae. Sabab hidup teh ngora keneh najan awak jangkung halugug oge umur mah can sawawa. Can meujeuhna laki rabi kaduana rek kawin teh kudu masagi heula. Kudu aya syarat jeung sorot, kudu siap nyang hareupan bakal tumiba. Atuh saja bati kitu hidup kudu ngarengsekeun heula amanat ti bapa hidup. Tugas hidup teh berat, ulah dibangbaluhan ku pamikiran nu lain-lain. Sing museur kana urusan nu jadi bapa, sing panteng kana sarupa heula. Cek indungna mapagahan kalayan lanti. Malar Anggara teu gagabah dina lumampahna. Mada kuring ge can niat kawin mak. Karek silih kaitkeun ati wungkul silih pihapekeun hate.
Rustini ge ngarti yen kuring batan sakieu malah manehna ge ngarumasakeun dasarua pada miskin walurat. Lain ku kitu da urusan miskin jeung jadi bana urang, geus jadi bana urang miskin mah moal matak jadi halangan. Jeung di rezeki pada mawa najan emak miskin ge boa teuing. Nu ngarora mah jadi bisa nyeunghap. Nu jadi pamikiran emak teh ku ayeuna janji pasini jeung Rustini. Bisi matak namahan berat kana hate hidup nu akhirna hate teh teu museur. Matak jadi gangguan kana pancen anu pokok. Tah kulantaran kitu ulah waka papacangan bisi kacangcang. Matak kagok ngalengka. Moal waka papacangan jeung moal silih talian mak cek Anggara bari mulak-malik kojang rumpang. Malik-malik kujang rompang dipelong ditelak-telak. Nya omat sing bisa ngabagi pikiran ulah dikitu-kitu. Lain teu panuju kadinya mak tengan ayeuna mah tacan waktuna. Jadi kumaha tu mak ulahnya amitan ka Rustini mak. Kasasaha ge ulah maksudna mangarah hidup indit demi. Ulah aya nu nyaho iwati mak sorangan jeung geramian. Geura sungsi nu jadi kolot teangan nu jadi bapa sing bener sing beunang. Omat nu sejen mah ulah aya nu nyaho. Angatu mari kitu mah isukan subuh keneh rek miang ceuk Anggara. Hatena gilig rek indit isukan. Indungna atoheun lantaran anakna nyaan taat ka kolot, henteu ngabantah, henteu nguciwakeun. Para mitra kaum dangu, di luar jempling langit angkeub daya bentang nu tembong. Mega hideung ngalamuk pindingan bentang atuh jadi poek mongkleng buta rajin namahan keung kana kaayaan peuting. Gaang reang di sarada patemalan jeung jangkrik dialokan ku sora lonok dipiri ku sora cihcir. Di kajauhan aya anjing nu ngagogog mepeuskeun kaayaan jempling. Sanggeus parat babadamian. Bimurni cengkat katara geus tunuheun panon loyo. Memeh bus ka kamar ngaroris heula tulak jandela jeung panto geus kitu pok ngomong ka Anggara. Geura sare Angga. Isukan rek init mah bisi kabeurangan. Arek ieu mah Anggara hudang bangun laliat. Kujang rompang dikekeuweuk keneh kawas nu embung pajauh. Bus ka kamar gek diuk dina sisi dipan ngahuleng bangun aya nu dipikiran. Leungeun ngekeuweuk kujang panon melong kana lalangit ari pipikiran kumalayang ka mana meuni. Nu antukna inget deui ka Rustini renghap narik napas jero goledag ngagoler leung ngahuleng ngalamun mikiran pilampaheun. Breh kaayaan tadi pasosore kacipta deui asa waas. Lempang rerenengan pakaleng-kaleng jeung Rustini. Asa karasa keneh nikmatna, karasa keneh bungahna, dunya teh asa lalega, asa milik duaan. Karek sapoe meunang kabagjaan geus kudu papisah. Sabab aing kudu init neangan bapa, pileuleuyan terus, kumaha lamun teu patepung deui. Tapi asa piraku make teu tepung deui, palias deui. Ceuk hate Anggara pipikiran meulit ngait ka Rustini. Nu geus kayid pas ini janji pasang subaya. Rek sapapait sapapanis babarengan jeung Anggara. Beuki dilamun beuki kacipta para wargi, beuki karasa beuki melang jeung hariwang. Tungtungna Anggara teu bisa sare dalamunan kumalayang bae. Keukeuh hayang jonghok jeung Rustini hayang ngucapkeun pileuleuyan bari sakalian amitan mihape hate nitipkeun piki. Korejat Anggara hudang geus rek juturut, tapi ngarengkog deui inget kana janji ka indung yen moal ka mana-mana deui. Tapi dah keukeuh hayang tepung jeung Rustini hate kumijot teu beunang dipapalerkeun. Kudu ngadaguan peuting ngalah mah geus dibrasare. Kitu gerentesna goledag deui kana anggal teng ngalamun. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan, sorana seah kawas nu peuti pating harewos. Angin peuting nu nyaning pikireun ngahiliwir sumebar ka sakuliah jagat. Pating seleket pating sulusup nu akhirna tepi ka imah biurpi. Nyaning kamojang nu keur gandrung. Kita tadi teu daek sare inget bae ka panutan nu karek nyantel. Nyi Rustini geus aya di engon. Gawena guling gasahan. Malik ngenca teu geunah malik ngatuhu teu puguh. Nang karak salah nang kubanyak itu keneh eungap. Tungtung nang ngorejat hudang gek diuk nangkeup tuur diharudum ku simbut bari ngalamun. Jajantungna deg-degan hate pating sareblak. Ras inget ka Anggara ngeng kadenge sorana. Kadenge ceceuleukeut teu kanana kacipta seurina resep ku kasepna. Waas ku banyolna puguh reuy gogonjakan. Tapi teu matak amek kalah ka matak nineung.
Rengha Rustini narik napas, leungeun uyup ayap, raga manggap kana angel ditangkep pageuh bari teu lesot-lesot. Kang Anggara keur kumaha peuting ieu? Nasarasa jeung kuring. Bagja temen mun babarengan regreg temen ieu hate. Duh angin pang tepikeun keretig ati. Pang bejakeun ieu kuring rieut jangar. Cek hati Rustini bari mencetan tarang leng deui ngalamun betras kana pangalaman tadi. Para wargi anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Rek teu kitu kumaha atuh, da puguh baleg ngamungaran. Karek harita ngalaman paduduaan bari jeung pinuh ku kasugemaan, kabak ku rasa kabunga. Alam endah rasa bagja, asa aing panguntungna. Ari ayeuna pajauh papisah, asana teh para mitra pangnalangsana. Kahayang namah rerentetan unggal poe babarengan unggal mangsa embung pajauh sungkan paanggang. Perbawa cinta numungaran mun kemang temah kakara beuka keur mejeuna seungit meleber nyambuang ka mana-mana. Goledag ngagoler simut ang asa arateu, sepre asa marerang, bantal asa teuas, kasur asa renyul. Korejat hudang ngajentul cara tadi, sirah karasa berat kadenge reang nagaang. Awor jeung sora jangkrik atuh karasa keungna peuting, tungtungna kitu salah kieu salah, guling gasahan kawas nu gering pikir. Nu ngaranapan teu geunah cicing teh lain ngan Anggara jeung Rustini bae. Tapi aya nu sejen nu sarua perasaanana sarua disiksana ku rasa cinta. Diudag-udag ku rasa asih. Ngan ieu mah asa teu merenah sabab kolot nu geus cuit ka hareup. Nu geus teu pantes mikahayang ka budak ngora bari nyangijirkeun hancenganana. Bah Daim nu teu geunah cicing. Di sore keneh gawena hulang jentul bae repeuting beuki rungsing. Bus ka imah lalawang, bus ka kamar honcewang. Diuk bingung ngadaweungkeun ngagoler comrek, akhirna guling gasahan dina kasur. Nyangigirkeun Bu Arti, nu keur ngabugigag teu usik-usik, kadenge kerek nanyegrek. Korejat Bah Daim hudang simut diharudungkeun ret ka pamajikanana. Tuluy jebi bari ngadilak, krek ka lawang kamar, hordeng kekelebetan. Katebak ku angin peuting, rahuh ngarenghap Bah Daim kawas nu capek, simut di bebener leng ngahuleng ngumbar lamunan. Tina ku anteng nangalamun meni asa nya ngora deui. Asanya bubujangan keneh tungtungna Bah Daim ngeteyep turun tina ranjang. Meni lalaunan dia bisi pamajikanana nyari. Jut kana palupuh keteyep kawas ucing ngintip beurit. Meni teu aya soraan akhirna geus aya di tengah imah. Ret ka kenca ret ka katuhu tuluy mukakeun tulak panto lalaunan. Kolot rak kebeg asa tarik. Sakitu teda puguh dina kaayaan jempling. Barang berai panto muka raket ranjang ngareret. Ngereket gebeg Bah Daim reuwas. Gancang ngadeuketan lawang kamar. Hordeng disingkabkeun ari breh pamajikan keur nangkarak bengkang. Tapi tetep kere. Maalik geuning. Kere kene. Kangduna ge ti berada. Ceuk Bah Daim ngagerendeng lalaunan. Keteyep deui ka lawang tengah. Rek bijil katepas. Breh di luar poek mongkleng buta rata teu kaciring ngupetkeun curug-curug acan. Teu mikir panjang tuluy turun kaburuan geus kitu panto teh ditutupkeun deui dicantelkeun ti luar tuluy singkil. Beres lah, jemplik. Gerentes hatena bari meulitkeun sarung kana cangkeng. Gedig leumpang gancang ngajugjug ka Imah Bimurni. Lantaran Imah Bu Urpi barang sambil. Ka Imah Bi Urpi lantaran nya eta pisan anu ngabalukarkeun hese sare da pikiran Bah Daim inget bae ka Nyi Rustini. Jangkrik ngikrik patemalan bebence jeung cari cangkas teu eureun-eureun disada. Sakapeung sok kadenge sora bueuk patemalan jeung sora lono. Juringkang Bah Daim leumpang dinu poek, pinter naker leumpangna. Sakitu poek teh teu ngatog bangun geus apal kana jalan nu disorang da puguh ruruntuk jawara kitu-kitu oge. Wah, aman ka dieu mah yeuh. Ronda ge moal liar ka dieu. Keun sia moal burung beunang ayeuna mah Nyi Rustini teh. Mun ngalawan moal pencet we sakalian. Indungna moal daekeun ngalawan pila kadara we kolot. Sakali molotot ge ngompot bari ngompol. Cek hate Bah Daim meuni geus ujug dumeh jempling pangrasana mah bakal hasil. Akhirna serog anyog kaburuan Imah Bi Urpi. Jeung ngajanteng heula ngadedengekeun nu di imah. Nah geus sarare atawa nyaring keneh. Koreleng kapipir imah pal ceuli diantelakeun kana bilik.
Kadenge sadanu kerek meni nyegrek lantaran Bi Urpi geus tibra harita teh. Wah, geus tibra si Upri oge. Tapi ari kamar Nyi Rustini di mananya? Cek hate Bahdaim. Tuluy nguliwad kapipireun beh kenca pal ceuli ditapalkeun kana bilik teu kadenge naon-naon. Panasaran tuluy neangan liang sugan sidik rek noong. Panon dipolototkeun ong ka jero kamar da aya cahaya cempor nu moncor kana sela-sela bilik. Teu sidik da panon Bahdaim geus rada bureng. Ari kamar remeng-remeng da cempor leutik naker. Bahdaim gregeteun terus ngoloyong deui ka hareup gek diuk dina golodog ngahuleng bari nanggeui gado. Kumaha atuh para mitra Bahdaim harita? Memang ku Bahdaim kapikir dipikir-pikir beuki kapikir. Dirasa-rasa beuki karasa, dilamun beuki kacipta. Antukna teu sabar hayang geura laksana jung nangtung bari kumetap kawas nu lapar. Trok-trok nakolan pantola launan tapi kadengena teh asa tarik da pugu aya dina kaayaan sepi jempling. Gebeg Nyi Rustini ngarenya greuwas. Lantaran harita keur ngalamun keur nyipta-nyipta mun babarengan jeung Anggara. Meureun hate teh bungah jeung bagja ari pekbet aya nu kakatrok nya puguh hatena jadi tagiwur. Timbul rupa-rupa pertanyaan dina hatena tapi teu bisa kajawab harita. Ai saha nu kakatrok wayah kieu? Kang Anggara kitu? Cek hate Rustini bari tetep ngajentul dina kasur. Can wani mukakeun panto da bisi jalma jahat nu rek maksudna mah jelma jahat anu maksudna mah rek datang kadinya. Trok-trok kadenge deui nu kakatrok kana panto hareup hate Nyi Rustini beuki geumpeur. Jajantung ratug tagiwur pipikiran teu pararugu. Rus, bukakeun panto Rus. Bahdaim haharewosan tapi harewos bojong. Gebeg Nyi Rustini beuki reuwas sabab tetela aya nu nyalukan ka manehna. Nitah mukakeun panto. Ari sorana teu pati apa da ngaharewos, Nyi Rustini teu wani bijil kalah kasieun. Bahdaim ngarasa kagok asom. Tuluy kaketrok beuki tarik susuganan geunu geus sare nyaring. Nyaan harita Bi Urpi ngorejat udang. Rarasaan asa ngimpi lelembutan can kumpul kabeh. Ujung-ujung pok we nanya para mitra. Saha eta? Cenah bari tuluy bijil ka kamar. Kuring Bi, bura-buru, buru-buru buka pantot, aya perlu ya. Bahdaim sorana beda jeung sasari. Da teu ngomong sabiasana Bi Urpi kawas anu teu boga luang. Katayep nyampeurkeun kana panto hareup kolotrak ngalaan tulang. Berai muka panto harita kene. Para mitra langsung disurungkeun ku Bahdaim blus ka jero. Puguh Bi Urpi reuwas lain di kieuna sabab semahna teh tuturubun kawas nu maksa. Prug harita teh panto ditutupkeun deui, Bahdaim sakilat nyakaleubeheung Bi Urpi bari pokna teh. Ulah geluh, ulah ribut, ulah ngajerit. Mun ngomong tarik dicekek wae sia. Bari molotot sarta inung leungeun geus neken kana genggerong Bi Urpi. Atuh puguh para mitra boro-boro ngomong tarik, teu alon-alon acan. Panon Bi Urpi harita purial buncelik reuwas nu taya papadana teu nyangka sacongo buuk yen bakal kadatangan semah galak. Aduh. Naon ieu teh? Bi Urpi arap-ap eureup-eup muncaang mah beungeutna bakal katarapias. Ulah geluh. Moal dikukumaha? Asa ngagugu kana kaayang aing mana Rustini? Cek Bahdaim ngaharewos tapi kadengena ku Nyi Rustini nu di kamar. Ngageter bakat ku sieun jajantung ratug beungeut sepa. Aya. Bahdaim nyurungkeun Bi Urpi ka tengah imah. Prug panto tengah ditutupkeun gek Bahdaim diuk, Bi Urpi ngarempeyak. Berak daku bangun lungse awak leuleus bakat ku reuwas sajongjongan mangahuleng bae jiga nu malaweun. Dina waktu harita para mitra Anggara geus turun ti imah. Lantaran inungna geus sare tibra Anggara turun tina janela tuluy muruk ka imah Bi Urpi. Manehna teu aya niat nu lain-lain tujuan ngan hiji sakadar rek amitan ka buah hatena yen isukan rek miang neangan nu jadi bapa. Para mitra anu mulia di jalan teu dicaturkeun. Da deukeut imah Bi Murni ka imah Bi Urpi teh. Serog ka hareupeun golodog baranjen ngajanteng. Hate Anggara reuwas ngadenge nu pating gerendeng kawas-kawas aya bancang pakebu.
Ai aya saha di imah? Wah, cilaka ye. Ceuk hatena tuluy nguliwed ka pipir imah noong tina sela-sela bilik. Breh aya nu diuk duaan kacaangan ku cempor nu kakalicesan. Aduh, Bahdaim geuning. Rek naon los-los ka dieu peuting-peuting? Ceuk Anggara dina hatena. Tuluy singkil bari kekerot nahan amarah, Anggara geus bisa neguh pasti Bahdaim niat teu bener. Dabongan los-los kadinya dina kaayaan peuting asa teu mernah nyemah teh. Anggara teu geruh manehna mikir sakedeung geus kitu manggih akal, pros ka kolong ngahajarek ngintip naon-naon. Nu dipilampah ku Bahdaim, mun aya bahaya tang turek buru-buru ka jero. Tekung silila geus campego di kolong, taki-taki bari dengdek ngadenengekeun di imah. Tina conggang bisa noong kaluhur Bahdaim diuk sila tutung. Piurpi emok bangun sieun. Urpi, maneh ulah mikiran hutang ayeuna. Penting ieu bisa lunas. Tapi aya syaratna nu kudu dicomponan ku maneh ayeuna. Kumaha ngarti? Ceuk Bahdaim ngamimitian nyarita bari molotot ka Bi Urpi. Naon syaratna teh gan? Bi Urpi gugup keneh. Maneh kudu masrahkeun Nyi Rustini ayeuna pisan. Ku abah rek diinjem sapenting isukan pas subuh dipulangkeun. Sabaraha mitra sadaya jika diinjem sapenting. Na anak celak gerlir ngadenge gelap saleser gelap tengah poe ereng-erengan. Bi Urpi ampir katur lengan bakat kureuwas lantaran ngadenge omongan Bahdaim anu teu munasabah. Teu ngajenan, teu ngahargaan ka Bi Urpi. Karustini dianggap sato atawa barang nu bisa diinjemkeun. Malah Anggara kekerot nahan amarah teu ngeunah ngadenge omongan Bahdaim nu teu meurna. Estu ngahina pisan jigana tapi Anggara bisa keneh nahan diri. Hayang nyaho heula kumaha jucungna. Hayang nyaho heula kumaha geletuk batuna kecebur caina. Juragan pangapunten moal tiasa kasangakeun da pugupun anak teh awon-awon ge jalmi. Gaduh ajen diri moal nya bet diinyeumkeun dalasana sebarang atanapi parabot juragan. Ceuk Bi Urpi biji lewawanen nu geus ngadenge kitu. Heug. Tapi maneh bakal narima. Aduh. Ceuk Bahdaim bari ngagurubug bujurna asa diseureud langgir. Lantaran basa ngomong teh para mitra bujurna dirojok ku Anggara garojok satarikna. Mata kreuwas jeung nyeri Bi Urpi reuwaseun ngadenge kitu pok nanya. Kunaon juragan? Kacepet palupu deuleu. Eta palupu congangna meni nguwag kitu. Heug aing rapet teuing awas ya. Aduh, heug lampitan atuh palupu teh. Bari ngusapan bujur karasa keneh nyerina. Sabab dirojok ku congok kujang rompang para mitra. Juragan abdi teh sakieu ge untung boga imah ge make palupu. Eta ge kahoyong mah kitu nanging artos ti mana atugan? Oh, ku kami dibere. Moal kakurangan da janek dialusan ge pek wae. Dibeyaan ku kami. Asa Nyi Rustini ka kami keun ayeuna. Meuni keukeuh peuteukeuh menta Nyi Rustini. Ceuli Anggara para mitra sadaya. Harita teh meuni asa panas, hate ngagedur hayang jos nojos satarikna. Hapunten moal tiasa kasangakeun pun anak mah juragan. Naon Urpi? Nah yang aduh. Bahdaim ngagurubug deui bae. Basona aya ngarojok deui ka seueur. Ti Urpi celok kreuwaseun. Piraku kacepet deui onaman mah. Kunaon juragan kacepet? Oh deuleu. Kacepet deui ya. Ceuk Bahdaim bari alak ilik kana palupu. Atuh ceng-celengan kacepet teh padahal hatena ambek. Jeung rada curiga bisi aya nu ngarojok ti kolongan kagok asong da hayang beunang heula Nyi Rustini. Bisi eueuh deui kasempetan nu hade. Pangapunten Abah teu kabujeng diamparan da juragan rusuh teuing namuna. Ceuk Bi Urpi. Hatena mah seuri jeung ngarep-ngarep sangkan Bahdaim teu betaheun di dinya sangkan mindeng kacepet ku palupu. Sok atuh amparan ku samak ngarah kami teu kacepet deui. Mangga juragan. Bi Urpi ngajeng katrek nyokot samak di kamar. Ari Bahdaim rarat-reret ka sabudureun tengah imah kawas nu naksir eusina. Waktosna seep. Kumaha lakon Anggara jeung Bahdaim dirame cenah para mitra. Waas ya. Waas para mitra lah kacepet palupu mah atuh para mitra sanes kirang sono. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, mudah-mudahan urang enjing tepang deui dina acara sareng waktos nu sami. Mangga para mitra wilujeng kantun bae kasadayana permios.